Nah kuariman yang dukun teh lain dukun paranti siaka dukun hayang usaha maju lain. Ieu mah bahasana dukun tukang taroh, tukang nganyahokeun turunan. Pan jelema teh kanyahoan tina uratna turunan teh. Gade sia, dele ka dieu. Bade. Oh keong ieu mah. Oh pengki ieu mah. Oh pacul. Ieu kanyahoan teh. Keong, pengki, pacul. Gede dewe ka dieu. Rajungan tukang nyakip ya mah ya ini dia kajawan tak kolot baheula mah coba kolot baheula mah kade sia kade waduh pengki maksudnya pengki mah tukang ngawadahan sugih sia cenah ieu bakan sebab nanaon ge di wadahan bae ka pengki mah tai kotok ka pengki teh kolot baheula teh bisa jasa ya pacul mah moal sugih sok bade nanaon ge dibalangkeun bae ban ku pacul. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir ieu mah patarosan meunang tah henteu nikahan bapak nu atawa ibu nu tos maot. Usaha barakali sia mah teu ngaji meureun. Sintrek sia ku aing cerina. Sedangkeun nikahan mah kewajiban nu jadi kol ulah anak nikahan bapak nikahan ibu. Tugas nikahan mah ibu bapak kan nu jadi anak geus teu degan geus bae. Paling turun nikahan sorangan paling turun. Naon nu disebut ngaranna ngagadekeun sampai geus pupus ge di ekahan naon nu disebut ngaran ngagadekeun sampai geus pupus ge di ekahan. Ieu mah meureun maksudna anak nu jandi ke akahan teh seakan-akan digadekeun. Ieu mah tasbih pondok atuh sia. Seakan-akan ditasbihkeun ka barang gadean mun can ditebus atuh can bisa kitu keneh. Orok mun can diekahan sarua jeung can ditebus. Eta mah pikiran we Gusti atuh lah. Jadi nikahan mah kolot kan nu jadi anak ge mun boga. Untuk boga mah tuh ulah sunah hukum. Sebab lamun eta orok eta budak maot can diekahan ke di akhiratna teu bisa mapagkeun urang. Teu bisa mapagkeun urang jadi rugi lantaran can ditebus. Lamun urang boga anak memeh balik maot engke bakalna urang dipapag ku anak urang bari mawa cai nyana. Urang dahaga matak hayang nginum. Luar biasa kabita jelema nu henteu
boga anak maut nu mapakeun engke kabita luar biasa. Kuari mah urang ditinggalkeun maut ku anak nyeri. Komo anak dengdeuleun mata. Keur meujeuhna leleng ka halu. Lulumpatan bisa diome haju maut. Maningan maut tetangga. Ini bandingan. Jeung eta nyeri. Tapi engke mah di akhirat luar biasa bungahna. Bahkan sanggeusna urang dipapag, kemudian urang ka sorga, lawang sorga pinuh ku budak. Sehingga jelema teu barisa asup ka sorga lantaran ditutup ku budak-budak leutik neangan bapakna neangan indungna. Sanggeusna kapanggih teh diceklan bajuna dipurantengan ku eta budak. Dia bawa ka jero surga can asup ka jero mah budak terus bemuranteng kanu jadi indung bapana. Kahalangan kabeh jelema teu barisa asup lantaran lobana jelema nu rek mah budak nu rek mapageun indung bapana. Tuh untung jadina sabenerna mah asal waktu keur maot anakna ulah ceuri. Ulah sedih. Maot anak alhamdulillah. Ceng celengan ieu di akhirat. Mun bisa mah kakana ge kena bae deui. Aduh, masyaallah, rugi. Untung jadi lamun urang boga anak maot, boga anak maot, boga anak maot. Teuing budak keneh di akhirat. Mun kuari makan di kabe. Nah, anu nyieun instruksi kabe bakal titah tanggung jawab engke di akhirat. Jeung nu nutur-nutur kuari kana urusan kabeh. Cukup dua bae program tinggal program teu percaya jeung teu yakin ka aturan Allah. Lamun nu teu yakin ka aturan Allah, kabeh teh kos kitu. Mun kieu mah ulah keuna boga anak, kabeh bae lantaran kondisi indungna gering, lain masalah. Lain masalah, tapi lamun wah terlalu banyak rakyat Indonesia. Kalau tidak di KB bagaimana nanti ke depannya lapangan kerja dan makannya. Sia teu boga kayakinan jeung Firaun sia ka neraka. Teu boga kayakinan ka Gusti Allah, sia ge nang Allah nu mere daharna. Ulah tama kos kitu mah. Tapi lamun kieu mah KB ieu mah kondisi awakna ieu aduh bahaya jasa ieu. Atawa kieu salakina teh aing mah sia di kabeh teh ieu lintuh teuing. Sakumaha aing nyekelan gurubug. Aing teresep jasa ieu. Awak sia ieu bau obat ieu. Haram ta kabehna teh. Haram eta kabeh. Geus kajen atuh aya sia mung boga anak mah di kabeh ngan aing izinan kawin deui. Oh, cek pamajikan emang geus boga, tuh lain geus boga jang geus kawin lagi aduh. Masya Allah. Jadi geus teu make aturan-aturan agama. Mantek urang ngaji geus supaya jaho heula. Kayak geus nyaho urang ngerenyed sieun. Kayak geus sieun karak berangkat sesuai jeung keyakinan urang. Jadi ai ukur ngomong-ngomong doang mah di luar teu ngaji moal nurut jelema teh. Okos kuari invest daging. Tak eta teh kunaon atuh haju dilalaksanakeun Ki Haji nu jadi peloporna ustad malah. Ieu mentak dibahasa babaraha kali riba keneh kos kitu mah atuh. Kullu qardin jarra nafan fahuwa riban cukup Kangjeng Nabi mah tiap ngahutangkeun aya mangpaatna riba geus kos kitu mah. Urang nenden duit di bank 10 juta ke kembali 12 juta jaronaf anta kos gitu.
kurang nginjemkeun duit kata tangga dengan janji ke dibayarna dileuwihan jaronapan kos kitu teh eta aing ngahutangkeun motor ka sia dengan jangka waktu 1 tahun nah iya dileuwihan ku sia bayarna jaronapan ngaranna riba ku bodoh-bodoh teuing teh si Ki Haji kuari invest dibere daging dibere kauntungan atuh naon bedana kos kitu teh tah ai ku ngaji mah pan urang nyaho oh jaheunya moalah kitu tah teruslah kagok sabada sia tah mah sabodo tah mah kos kitu mah ari daek dibeulem di akhirat engke los mandak nenden tenden di dinya tah lampu hurungkeun curug dikiekeun coba sia curug panas dan teu sia cenah riba teh seuneu dikiekeun ja panas atuh berarti riba teh angke dibeulem panas ya awak keuntungan sejenak keuntungan sakedeung sakadar di alam dunia saperak 2 perak aing engke bakal dikulub di akhirat tah teu karunya ka diri urang aing ku ngaji mah pan ngerenyeh eureun mulai ai habar ti babaturan doang mah haram haram nang di mana sia moal ngadenge pannya yuk atuh urang tanyakeun ka kiai barang ditajakeun ka kiai dan nu sarwana henteu tah mah haram oh pan ki oplo tah ki Golkar tah kos kitu cak aing Golkar bae geus eueuh nu haram kiai Golkar mah halal kabeh bendera Golkar engke berkibar di akhirat alhamdulillahirabbil ka neraka ulah pajar ka surga insyaallah ieu kumaha ieu rup kuari urang teu puguh aturan jol ieu riba jol ieu riba jol ieu riba urangna daek bae antak filteran awak urang teh nyaahan moal kebal deui urang marah raot eueuh nu bisa tanggung jawab kecuali diri urang ya Allah bagaimana hukumnya kalau daging ekah dipakai hajat atau dipakai gitu naon ieu teh dipakai sedekahan yang lain naon saya ingat ya sebab yang dimaksud dengan ekah meruhnya kita ambil untuk anak tersebut jadi kurang daging ekah pakai hajat dan naon teh hajat ge dibagikeun keneh ieu di dahar teu naonnya lamun ekah daging naju di dahar ku sorangan be ulah hajat mah dibagikeun keneh teu naon besimbung bawa ka dieu bae kemudian kiai nu dihormat pribadi hiji agama naon ya apakah benar khusus dina poe Jumat pada pelaksanaan sholat Jumat baik azan azan qomat maupun khutbah dilarang menggunakan speaker speaker batur geus ka polo deui speaker keneh wae dua apakah benar mun urang ngadenge suara azan pakai speaker teu aya kasunahan ngajawaban azan tersebut atur nuhun jawabanana hormat kami Nur Diansa Cisoka soal speaker mah sama soal alat aya alat mah atuh latunatu bil hukmi tebaddali jeung hukum sapira alat tuh teu bisa dihukuman haram halal makruh alat malatunatu bil hukmi teu bisa tama jak ulama lain jakula wal alat latunatu bil hukmi alat mah teu patali jeung hukum teu bisa dihukuman haram halal teu bisa
jadi anu dihukuman mah istimalna ngamaklutanana makena eta makena bedog teu kahukuman ku hukum halal haram nu dihukuman make bedogna mun paken war tangkal jauh sorangan jauhna geus kolot bagus bawa ka dia jauhna mun paken war gayu nu tatangga atawa jauh tatangga teu izin heula atuh haram kitu beta mah eta golog lamun di bagian warga yunus sorangan jang kepentingan dapur bagus eta golog bage meupeuh tatangga tu haram itu teh istimewa mobil ge sarua bae lain sapeker bae mah mobil ge sarua urang boga mobil alat latun bilug itu sarua alat transportasi eta mobil ke orang lamun dipake ngaji bagus lamun dipake ke puncak poe minggu setengah bagus gitu eta mah tages kahalal arti lah kos gitu ieu mobil lah mah sapira mobil itu ayeuna mah sapeker alat muka biru saut ngaranna jang pembesar suara speak eta bahasa Inggris speak teu bicara iya tuh kerek iya. Jadi berarti pembesar suara speaker ngaranna eta kitu kumaha digunakeunana digunakeunana jang berjamaah supaya akur seperti di Mekah di Madinah wajib ngagunakeunana lantaran lamun teu make sabeker wah atuh acak-acakan dihareup geus ruku sujud geus nangtung deui di tukang gagarag Allah soal beres tugas gitu ieu supaya paham bae teh adapun pengertian nu lain atuh sabodo jatuh anggeus-anggeus masalah sapeker mah nya kurang pembahasan dina usulna aya deui dina kitab eta manaon gara sulam sapeker teh kitu sautun haram urang ngadengekeun sautun yakhruju minal hadid ngadengekeun suara nu kaluar tina besi eta teh nu kaluar suara besi dina besi min eta min huruf jar al hadidi majrur kudu jar lamban jar kasajir saja jadi suara minal hadid ti besi ti zat ya besi kos kumaha urang ngadu-ngadukeun besi tatet gitu atawa nusok di palang-palang kieu haju aya pameunggeulna nang ningnong naon tah ngaranna tuh nyaraon besi jeung besi diadukeun sautun yakhruju minal hadid suara nu kaluar ti besi min huruf jal al hadidi majrur ku jar majaka jadi di era lain suara nu kaluar tina besi lain suara sapeker jadi ditu lagi minal hadid berarti besi jadi besi ngaluarkeun sora minal hadid ti zatiah besi geus besi tah model nang ningnong lain sora jelema sora aduan besi haram mantap kecrek hara iya lain seserian saja jadi kadinya dah kecrek teh ya besi jeung besi tuh besi jeung besi ngadu kocrek haram sautun yakhruju minal hadid tuh kahartikan ku urang mantap ditartib heula cak urang kulon mah tuh sautun jadi naon tah sia narkib nangin teh nyaho tata kos kitu tah jadi min ti mana tah di ari ieu mah lain sautun yakhruju minal hadid dia memukabbirus saut ngaranna pembesar suara sebab
minal hadid beti besi suara besi berarti tuh lamun keluar tina motor eta berarti sautun yakhruju minal knalpot eta ieu mah keur carita ya Allah eta suara tina kenapa trot nah lamun tadi gambang nangting tong tah eta sautun yakhruju minal hadid kuari lamun kitu teh acara Omaira mana ngaranna sia nyarah bae eta sarua yakhruju sautun yakhruju minal kawat eta saya ulah hese-hese lah diarabkeun ya hese bahasa urang bae tah lamun nu kaluar di tukangan urang sautun yakhruju naon tah itu tamangaranna tuh jadi cek aliman tek mah atuh kudu di tasawur heula ieu mah lain sautun yakhruju min lahdid mukabbir saut sok disebut cek urang emrik mah speaker ya alat ieu mah di kukumah ge alat talamun tadi ta alatul lahwi asupna sautun yakhruju min lahdid mah alatul lahwi haram kecrek teh ya suara nu kaluar tina besi ari ieu mah ye ari naon negara robana na terbang nu kecrek anda tuteuna naon cenah ieu mah dipasang lagi ku Habib ya Habib tinggal Habib ieu mah cenah nu nakolna Habib atuh Habib sarua bae pan cenah Habib sih kos kitu atuh Habibna teu ngaji ulah hese-hese gitu bae cenah ku ari mah Habib maca sholawatna maka tanbur teh kendang gede teh atuh haram bae alatul lahwi cenah pakai maca sholawat gitar tanbur kendang pakai maca sholawat haram kos kitu bae teh mah geus titik bae hese amat sih sakali haram atuh haram geus ulah aya hese-hesean geus teu kudu cenah ieu mah kiai gitarna leutik siapa sok macem-macem bae atuh kullu maharuma kabiruhu pasogiruhu ge atuh kadali tiap anu gedena haram atuh anakna ge sarua eta ngaji lalagaan ge hese tah ngaji kos kitu tah eta hese ngaji lalagaan tapi hese itu lain lalagaan siana bae ngadengen lalagaan geus urang speaker mah alat kumaha maklut nu di alatana namun eta speaker pake nyanyi dangdutan haram speaker kumaha digunakeun namun pake berjamaah di jamaahna nu loba mun sakira-kira teu make speaker teu kadenge wajib berjamaah mun urang ngaji kuari kieu tergantung nu dibahasna lamun nu dibahasna urusan fardu ain kaya ningal bahas Fatihah wajib pake speaker tapi lamun nu dibahasna bangsa hukum-hukum syarat tergantung nu dibahasna lamun duk ngabahas hukumna hukum anu patali jeung wajib atuh wajib patali jeung haram atuh wajib ngagunakeunana supaya ngarti dan selanjutnya ieu speaker kuari pakai berjamaah nangan duaan imam jeung muazin doang speaker tuh tama sabodo ente lah tama ongkos anu tadarusan penting-penting bulan Ramadan datang ka jam 1 jam 2 haram eta takos kitu tah sing bisa tah speaker teh tah tinggal ngagunakeunana lain speakerna atuh jak kendang ge kumaha ngagunakeunana kumaha digunakeun teu digunakeun mah teu kahukuman kuna naon teu kendang teh teu mentak di dieu teh tadi mana tadi Cilongok bae layan wasiat jawara lamun maot pangiringakeun ku Tanji bae mah Tanji kununya budak kuari maka Tanji jadi Tanji mah nu gede aya nu ka dieu ka handapan da naon ngaranna eta kos itu nu popep pancen kieu nyaho aing keur leutik eta liwat jauh jadi dada tah hayang diiring ku Tanji ribut pon antara kiai-kiai ieu wasiat cak anakna nya teh hayang diiring ku eta cek kiai haram cek kiai teh lah tu cenah haram-haram ge ya wasiat ieu cek kiai teh kieu mana Tanjina ayo geus iringkeun
iringkeun mayit dihareup nu ngiring kabeh tanji di tukang ngan ulah ditabeh. Atuh salah sebenarnya ditabuh atuh. Jadi diiringkeun. Aduh haram kan abeuna. Itu gua hari orang boga pemandangan dia dihareup ieu lah pokona trompet teu nu dihareup atuh masalah daek. Gitar nu haram ge ngagunakeunana. Ngan ai eta mah haramna haram zati. Patali jeung alatulahwi aya haram aridi. Panjang jadi dongengna ieu mah alat ieu alat kumaha nu digunakeun aridi berarti engkena. Geus aya haram zati, aya haram aridi. Nah eta kos kitu. Da ieu jadi kesimpulan sapeker mah kumaha ngagunakeunana. Adapun aya jelema nu ngaharamkeun karena ieu eueuh ti Kangjeng Nabina jadi bid'ah atuh panjang teuing ge ka ditu. Panjang atuh ja inopa ge eueuh di zaman Kangjeng Nabi. Aya ge onta. Jadi lamun nyana endek ngakurkeun nu aya di Kangjeng Nabi ulah naik inopa nyana naik onta teangan Gusya. Onta. Cek ahli munazoroh mah encan keuna gitu cek ahli munazoroh mah sok ka pamana gitu teh bisa. Adapun ari suara sapeker azan kadenge ku urang atawa di radio heula tadi radio. Nu azanna di Istiqlal kadenge ku urang ka dieu melalui radio ge sapeker keneh. Ta eta teh sunah dijawab nu azanna di mana nu ngadengena di dieu. Kuari nu azanna di ditu di kebon kalapa kadege ka dieu ta Allahu akbar cek fikih cek fikih teu kudu dijawab teh sunah lantaran lain di pangjumaahan urang lain di tempat salat urang. Nu azanna di ditu di pasar Kemis kadenge ja anginna keur ka dieu Allahu akbar teh sunah dijawab. Kumaha mun urang salatna ka dinya haju aya sapeker suara sapekerna kadenge ku urang-urangna sok salat ka dinya andai kata teu make sapeker ge suara nu azan teh kadenge ku urang dikira-kirakeun nu kenceng lain cara aki-aki Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar asana datang ka hayya ala sholat paeh ge beureum. Eta mah sunah. Suara sapeker di masjid ieu tah nu azan Allahu akbar sunah ku urang dijawab nu urang sok azan sok salat ka dinya. Kos kitu nu kudu dipermasalahkeun kok dimasalahkeun begitu aja kok repot. Kumaha bagi kiai meuli tanah tanggal gayu-gayuna asup ka beuli atawa teh di masjid diitilafkeun. Benerna tanggal gayuna mah teu asup nu mutamadna mah urang meuli kae kecuali urang diomong. Ieu kula meuli tanah berikut tanggal gayunya. Jadi. Itu tahu pas itu. Cek awal cenah teh kudu diomong ge geus maklum asal dirinya non gitu meuli tanah kayuna ge asup mangga cek saurang nanti aing mah teu ngajual ge taneuna aju ieu tanggal kayuna mah teu atuh teu naon jadi kumaha mamangdeukna tah bingung cenah aing manusia mah emang lain eta ge bingung bae ieu tak kuari kieu cek anu boga taneuna teu kula tanggal kalapan mah teu ngajual ge taneuna teu masalah ajura gaji Gusti atuh tah sebab ieu tanah aing henteu moal waka sewa atuh jangan jadi tanah aing ayo geus atuh sewana sabaraha duit geus sabulan 1 juta oh masalah geus ai buahna meunang nangan 200.000 sabulan ai nyawa 1 juta eta kumaha pasinina lah nu jelas mah Ampura bang, oh iya masih kene itu Fatihah Muhammad Syahroni bin Haji Jasura Kampung Cerewet Pasir Gad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi jadi kesimpulannya ulah ragu-ragu sampai karena pakai setungtung dibutuhkan sebab sama alat geus beres
Baheula zaman Gus Dur diajukeun masalah sapeker di Bahsul Masail NU. Pernah dibahas panjang geus, kabedug-bedug geus. Jadi eta geus anggeus pembahasanana baheula kura-kura leutik tapi teh mah ngan clipping-clipping meureun daek meureun tapi geus beres. Eueuh masalah atuh sapeker. Kan kabelah dieuna haju aya wiwilahan cek manehanana ya aya dipake nu lain ibadah mah teu naon cek nya model di bandara nyebutan santri nyebutan jelema gitu tah tapi aya dipake ibadah mah teu meunang. Oh atuh aya ngagunakeun mah teu bisa wilah-wilah kitu. Itu kumaha istimalna pan tadi ge lamun diwilah-wilah kitu kaasupna ka mana? Kaasupna ka mana? Hese ngoedahanana urang kudu pake koedah atuh naon eta kos kitu jadi teu kaharti. Oh ieu mah kitu tokoh Mas Tabrani deh itu keluarga beserta keluarga. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mandak anu ngaharamkeun sapeker teh aya HP mah boga 3. HP boga 3 diirung hiji diceli 2. Ese ngahukumanana kumaha jadi kos karar itu. Dideuleu tukilan-tukilan nu ngaharamkeun sapeker. Alah itulah pas gitu baik itu mendasar mun endek make fikih lamun endek make tasawuf atuh boro-boro sapeker tasawuf mah urang boga baju di dieu aya kancingan tah ieu kancing gunana jang naon nu aya di dieu tah di naon karena di jas teh tah aya tasawuf ieu ngaranna tah ulah-ulah sapeker kancing beta kancing naon gunana teh teh dileungeun nya mebleng bae ai di dieu mah panjangan cingan dan nutupan bujal dan lain sebagainya kaharti geus nu di luhur ge di dieu sewaktu-waktu lamun urang keur tiris dikancingkeun kaharti geus ai ieu nu di dieu eta lamun aya jelema ngaharamkeun sapeker tapi dina bajuna aya kancingan cabok goblok gitu sia tasawuf teh wawarehan sebab tarku malayani wajib ahli tasawuf mah ninggalkeun nu teu berfaedah wajib geus ieu teu berfaedah naon tadi dieu tah eta tah kos kitu tah atuh tasawuf ge kudu boga guru aju mun jas eta di tukangna teh dicoak eta coak naon maksudna cenah sakjana supaya rada ginding-gindingan we tewak habak pikir carita tasawuf ge engke bertahap tasawuf mah eta mah jubah eta mah pakaian kolot ngaranna tasawuf ruhna adalah thariqah lamun jelema tasawuf teu berthariqah make jubah eueuh rohan jadi eta mah lamun jubah dipakekeun eueuh rohan eueuh jelemaan nu kos kitu ngaranna nu sok di sawah teh bebegig bebegi kita pas itu guys lamun aya jelema tasawuf teu norekat bebegig engke urang mun sasalaman kiai bebegig atuh hese-hese amat pas itu namun jelema norekat tapi teu tasawuf ieu ge sarua mikung disaimbangkeun geus lamun norekat bari tasawuf sesuai ke norekatna datang ka mana sesuai jeung aturan guru saat ieu mah norekat teh kakarak tahap awal daharna ge masih keneh biasa atuh tasawuf teh kakarak datang ka dinya taekeun ke ku guruna ku ari mah daharna kamari 2 piring ku ari sapiring bae tapi nu kudu piring ge jadi kudu akur aya guru nah kudu pakai guru teu pakai guru moal beres cenah dibacaan bae dina kitab Ihya atau Minhajul Abidin atau Hikam edan kege mun jelema macaan hikam teu make guru edan engke kieu
kieu we molotov tapi aya nu geulis mah henteu teu bisa tapi tetep eta mah keur nyaritakeun hakikat hikam nyaritakeun hakikat jadi diekspresikeun perasaan Syekh Athaillah nu geus datang ka hakikat dibukukeun ku nya jadilah hikam kieu tah tauhid ahli hakikat nah jadi hikam jadi kudu bertahap sebab makom aya 9 makom ke datang ke ahwal kakarak di makom lewat ahwal geus kakarak kaditu musyahadah itu jurusanna kos kitu tasawuf mah kayak gitu tah geus lamun kuari ahli tasawuf mah nah ieu dahar ye aya lauk lele buntutna bae ulah ka tengah-tengah buntutna eta teh tasawuf keneh tah ge ke lamun jelema karena ka tengah beres jadina jadi tina urang ye kudu nama ye dahar teh hiji lele teh disetengahkeun eta geus tasawuf ngurangan teh eta geus tasawuf ngurangan kalazatan dunia tasawuf mah tarku malayani jeung tarkul ladzat ti ditu teh apaan aya tah kitu naon kana ngaranna kitu nangar tarkul ladzat lah diantarana ayat 7 ta tarifna ayat 7 ke tarifna tarkus syahawat wal ladzat na ieu tarkus syahawat geus jelas tambah sering tarkul ladzat jadi kangeunahan nu aya di awak urang ngeunahna mata memandang kanu indah kurangan datang ka henteu jasa dedengean ceuli anu merdu ulah datang ka henteu aambean anu seungit ulah datang ka henteu ieu sungut ieu tah ngarasakeun ngeunah dahar jeung nginum teh datang ka henteu dikurangan teu meunang ngajak batur nyana dahar tasawuf yang geus cukup jeung uyah bae ge sakitu ge geus cek nyana teh ulama tasawuf jadi dahar jeung uyah doang nya dulur-dulur hayu urang dalalahar sedengkeun nya mah teu tasawuf ka tamu cek tamu teh sial suguhan dahar jeung ieu doang gitu jadi ngomong lain ka bawa tasawuf ngomongkeun bakalna ngomongkeun atuh tasawuf mah tasawuf nyana ulah mah mawa batur jah tasawuf mah tazkiyatun nafsi pribadi sebab damadek nimbulkeun keyakinan ngebersihan kamari mah awak kuari mah ngabersihan kolbu geus atuh panyakitna kudu dikanyahokeun tempat ria ujub takabur hubul jah hubur ria hubul sumah hubul mal di mana nu neuk dipiceunan teh aya deui kitu al hirsu al godob di mana tempatna al bukhlu terus eta teh di mana tempat piceunan kitu teh tasawuf teh geus kabelah ditudang ke okos uzlah teh hayang sorangan lantaran boga pagawean aing ngendek ibadah ka Allah doa unggul embung kadengean ku sasaha mung kadeuleu ku sasaha loba jelema nyepi di kamar masih kene ngadenge indit ka gunung uzlah teh lain haju berangkat uzlah mawa anak sapi kira-kiranya nah hayang sahwatna anak sapi digawean ku nya eta uzlah ejek bener teh mongko situ ta eta teh beres jadi kudu boga guru abeh ngatur zikir ge mun boga guru ngatur ieu mah zikir mending geus pohara jasa soran zikir poha tengah peuting jawali mah teu kararitu eta bae sama ngaganggu jelema aju lamun di tempat loba jelema tasbihna geus kieu pugu keur ngariung aya deki kituan mah di imah bae ulah ngariung ieu mah ngesok jasa ditajang wah ieu mah kudu dirantai atuh biasa wae hari riungan mah urang ulah nembongkeun kitu keker sorangan karak tasawuf kos kitu hayu lamun endek lamun moal ulah sok nembongkeun fitnah eueuh jadi fitnah tasawuf teh malah jadi kesejukan sebab batin
neule ahli batin kakarak neule doang. Aduh nikmat amatku neuleuna doang. Mung aing mah kapanggih jeung kiai eta kunaon sasalaman ngan masuk. Itu tasawuf biasa. Mung aing mah. Teu kitu atuh tasawuf biasa bae. Tasawuf angke buukna ge panjang tasawuf. Mun botak-botak mun panjang-panjang. Mentak mun di lembur anu buukna panjang tasawuf entak. Maksudnya kunaon teh kiai Koski Arwani teu kaburu nyukur zikir bae ka Allah buukna panjang. Ai di urang maksud buuk panjang naon tah? Nah, eta tuh lain tasawuf tah mah beuleum habek buuk kitu ieu. Jadi panjang tah mun nyaritakeun tasawuf ya moal anggeus-anggeus jeung tertarik sebab batin urang teh hayang bersih. Kabeh ge ieu teh salat kok ieu berat bae kunaon sih supaya ulah berat tasawuf jurusanana. Tasawuf teh jurusanana. Kiai lamun udang peuting ku hese-hese amat cenah ieu teu ngantuk geus teu bisa dipaksa ketah lamun nanyakeun kos kitu moal dijawab ku dokter moal bisa. Atau ka ahli fikih geus ka ahli fikih kiai kumaha nu fikih doang kula mah eta lamun urang peuting puyang caknya paling cak anu ahli fikih buku saru. Mama ge puyeng. Moal bisa ngajawab. Nu ngajawab gos gitu mah engke ahli thariqah, ahli tasawuf nu peuting hudang tapi beurang biasa bae. Tanyana nu geus boga cara, paling engke ditanya ke sia ye gangguan batin ye nu mantak eta pan ai ruhani mah hayangeun biasa di bawah tahajud teh. Ruh urang teh hayang. Nya mah lamun di bawah tahajud teh nikmat cakroh sebab aslina mah pan di ditu suci jasa roh mah. Geus dibawa ibadah teh ngeunaheun ketika urang embung aya naon nu ngaganggu kana roh tanya ku ahli batin mah ke sia daharna sok sabaraha kali sapoe 4 kali kula mah eta tah heulana 2 kali bae coba 2 kali bae nah tah hiji nomor kadua masih keneh bae cenah kiai ieu samping sia aya weunang pamere bupati ku sia dipake keur lebaran menang 2 kula ti camat aja ulah dipake bikin coba ge bikin eta gangguan eta sia uyang sia make samping kos kitu mah uyang eta teh moal aya nu bisaeun lamun lain ahli batin pak kos itu gaganggu teh kos itu sia sok dibere duit teh ieu teh ku ari pamarentah teh ari sok naon kara mere duit teh sabulan sakeueur sabaraha duit kara bulan osok nah eta moal ngeunaheun sia tahajud teuk ceuli mama kadatangkan sebab eta duit teu beres dek dicokot bade cokot bae Gusti hayang-hayang teuing ngan ulah dipake dahar ulah bersihan batin sia tah nyahoeun tah ahli batin mah gangguan-gangguanana geus baju geus nang meuli kula bae cenah ieu mah duit kula nang dagang dibelikeun geus dipake ieu teh abeh khusus sorat abeh tentrem jeung abeh ulah puyeng hudang ti peuting dahar geus hasil kula dibelikeun ka biasa juk gitu dipasak masakna ge kitu naon gitu ngahati-hati jasa terus daharna teu pati loba beres geus inumeun gitu keneh sok coba kuari mulai tekadkeun di jero hate Gusti abdi teh hayang ngarasakeun be ngeunah da hudang ti peuting sare setik kita teh hudang moal gangguanana tina pakaian tina dahareun inumeun masih keneh bae cenah kiai laporan deui ka kiai ulah ngomong ngabohong sia coba ge bohong kurangan sok tobatan nu geus ti moal kuari rasakeun ku sia detik ieu aing moal ngabohong mulai hampa aya keneh cenah kiai pujang jasa ngomongkeun batur sia gibah sok coba detik ieu nu geus menta hampura geus ka Gusti Allah kuari mah moal ngomongkeun hampang atuh ka dituna ji atuh sadajan teu HSG atuh masalah 2 poe teu HS ka 3 poe na ka rumah sakit Iker carita cara-cara ibadah ko batur bisa urang henteu gangguan di diri moal kajawab tak ku dokter moal kajawab ku ahli fikih kajawabna ku naon ku ahli thariqah nu nasawuf tah eta kos kitu kakara ko asana ieu sampai keur jadi gangguan ulah
Oh baju nu eta mah asal make baju nu eta tang ngeunaheun jasa pake. Asal make baju nu eta bae tah teu daekeun husu ulah. Urang ge bisa ngarasakeun. Sok geura urang asal Allahu Akbar. Bagus ya samping. Motif dah ku bagus-bagus teh. Bupati bisa nama. Atuh lain ka Allah. Cak Allah teh sia lain ka aing ka bupati bego sia. Dibelem sia ku aing cak Allah kayak di akhirat salat tinggal salat. Ai awak ka aing, casing na ka aing. Casing. Ai bakal bus ya kadi itu ka bupati. Piceun. Nu kos kitu teh piceun. Abah teh baheula dibere samping ku bapak bupati, pohara jasa bugis hideung, semu beureum semu hideung. Tadi dipake-pake aya di handapeun lamari mah dongeng almarhum bae heula. Dongeng saja dibikeun eta henteu tah. Teu dipake, teu dibikeun. Bagus jasa. Pas kula kepalingan hari tadi ditu di Garut. Eta aya samping eta. Ulah tah mah ulah dipake. Pan kunaon ieu mah bagus jasa ulah. Kunaon mah pamere bupati. Geus antepkeun bae di dinya jang kenang-kenangan. Bahasa Abah ieu kos kitu cenah mah bari lalagaan. Tah, ieu kunaon mah ngabejaan dong cokot bae ibu bupati mah. Komo ku ari pisakaran nu calon teh. Ngomong atuh sia. Wal husu tek ceuli tangga husu bae. Cak aing moal-moal. Nyambung lidah ti para hukama, ti para ahli husu. Kos kitu ja ahli husu teh. Ih, Masya Allah tah ieu mah lamun endek tasawuf kos kitu. Ulah dimasalahkeun sapeker. Lamun dek dimasalahkeun pikih adu jotos udiajan jeung ahli pikih moal menang nyana. Nu ngaharamkeun sapeker adu kekuatan, adu dalil jeung santri tek ceuli datang ka menang bae ge. Mun cara adu silat mah sakali set. Beres. Geus beres pokona mah geus ka awak jasa lamun ku ahli ngaji mah dek lumpat ka mamana ge mun pikih. Tapi lamun tasawuf lain deui masalah. Cenah ieu mah tasawuf ulah ngajak batur sia bae atuh. Cenah di sapeker di masjid aya sapekeran aing mah geus tasawuf ulah jumaah sia bae di kamar sorangan. Tanggung jawab sia bener sia salah sia ka Gusti Allah. Jieu tuh hese-hese amat. Ulah dicampur-campur. Ulah dicampur-campur nyana mah. Moal aing mah cenah lantaran aya sapekeran di masjid Jumaah moal salat moal. Ya itu urusan sia. Urusan sia tah makan itu mah. Salat moal Jumaah moal atuh dahar ge ulah. Jadi kudu jelas. Kudu jelas. Ngaji teh kudu jelas. Mantap. Kula mah ti baheula ge nyaritakeun eta teh naon usur perpuluh haram, pajak haram. Sakadar nyaritakeun kakarak muncul kamari NU haram ternyata pajak. Uy, tinggalin zaman. Ti baheula. Sakadar haram bae. Adapun pelaksanaan atuh tasakodok ngabejakeun hukum Al-Qur'an haram. Jadi nyaho wan urang. Kredit model kos itu haram. Adapun mamang bapak bibu dek kredit atuh mangga bae lain mangga meunang atuh sabodo jageus nyaho hukum. Jageus nyaho hukum eta mah terus bae atuh tinggal siapkeun bae ieu. Leungeun dibelem di neraka jahanam sakitu doang. Leungeun sabelah tah dua jeung suku dua. Ngaji jadi acak-acakan wae jadi gara-gara sapeker lah aing. Can dibahas kakarak wal alat latunatu bil hukmi kudu ditasawur heula naon speaker bahasa Arabna naon lamun mukabiru saut engke aya sabaraha rupa insirofna ka mana nah eta teh kudu ditasawur ulah waka di hukuman haram tasawur hukum pandeuri yen mukodamahna tet patalina jeung ibadah kumaha jeung ngaji kumaha dan lain sebagainya moal kudu eleh moal kudu menang nu ngaharamkeun sapeker mun make dalil fikih aya usul fikihan disengsirikeun bae geus ku kiai bahkan kiai ku ari embung ngalawan DNU ge geus basul balah udah tungtungna lantaran eleh ge nya nama tilok taslim zaman Ki Bustami baheula geus muruluk dalil-dalil eleh tapi teu taslim atuh jak naon
ngaranna lain munazarah mujadalah atawa mukabaroh atuh teh bau hartina mantap geus kula pernah aya anu nyuratan di zaman Abah moal dibejaan make bahasa Indonesia tentang speaker bejakeun ba iya ya nu kieu jawab make bahasa Arab apa tulisanna make bahasa Arab apa bahasa urang tulisanna Latin bahasana urang ulah teu bisa ngaji berarti cekeun ulah dilawan ku sia henteu keur mah kula teu bisa diulah atuh geus kebenaran lamun nyanana nyieun make bahasa Arab tulisanna Arab lawan ku sia hadir aja kula aja teu bahasa Arab teu dilawan ku kula padahal henteu ku kula ge deuk ditulis tulis bae kumaha munazarah make bahasa urang teu beres surat mah masak mun kitu mah wa'lam anna speaker atau anna speaker al musamma bi mukabbir saut hukmuhu wal haram lianahu tafsir teret anu terus wassalam Haji Asep atuh kukur gaging ke bakalna diieukeun ke bakalna dinaon dijawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh lan sallimu da'wat anna speaker nah dilawan kukulah hayang nyaho coba endeuh jadi make munazarah ke di ditu aya keneh deui ke ditu aya keneh deui kukulah ngajawab terus bae mun masih keneh aya mun kula eleh kakarak sujud kula ka ditu beres ya benten teh dilawan ulah oh teu geus atuh hartina berarti bodoh ieu jelema geus bae ngalawan anu bodoh mah sarujuk ngalawan edan atuh kumaha ieu ngaji ka mana Lau tada'aya majhulan faqatalahu ahaduhuma Zaid jeung Ki Umar teh keur ngorakna loba ngalancong ngalancong teh beberangkatan ti dieu ngalancong ka Cisoka kawin di Cisoka kerjasama Ki Jayad teh jeung Ki Umar tidinya bogaana pindah deui ka Cikande kawin deui di Cikande didinya pindah deui ka Menes kawin deui bae kulaku di teu budak boga menyem-menyem ganjan kumaha laku boga di Menes diusir ku urang Menes kabur ka Karawang kawin deui bae Karawang geus kuari di Karawang lantaran nyana gawe macul teu bisa meluku teu bisa ngetem macan diusir ku urang Karawang balik deui ka Cikupa balik deui ka nu kolot geus gitu nu kolot ge ribet pamajikan ge atuh ribedeun aengan gulutak gulituk doang mah gawe henteu nganapakaan henteu tadina mah sugan aya pupurieun cek pamajikanna lulumayanan jenting lah teu digawe ge asal tanagana aya bae ternyata jerona ge geus eueuh jadi geus eueuh zahir batin cek pamajikan aing ribet je boga salagi kos kieu digawe henteu tani henteu geus puguh napakah zahir kata dina mah susugaran bae kajeun asal aya jerona bae areng lempes geus pupurieun ya akhirnya mah ku pamajikanna dicarekan bae kapan berangkat Ki Zaid
berangkat deui ka Cisoka susuganan aya deui prakapanggih deui bae jeung Ki Umar sih aya di dia carekan ku pamajikan ji atuh aing geus sarua ya Allah haju geus ki urang kumaha teu kumaha atuh hirup ieu waduh Ari jol bae aya hiji jelema cek Zaid asana ieu kajen kukumaha ge anak aing ieu nu baheula teh ulah suku ka aku cek Umar teh sapira ngan ngaborojolkeun doang jeung urusan henteu ieu asana anak aing ieu cek Umar teh puguh teh mah anak aing nu baheula teh ih nyana keur dariuk bae di warung duaan yuk kajen kukumaha ge anak aing ieu mah ieu aing baheula kawin di dieu boga anak hiji ieu asana ieu cek Zaid teh anu aing teh mah anak aing kajen kukumaha ge cek Ki Umar anak aing baheula aing kan kawin di dieu di Cisoka ieu boga anak ieu asana ieu kajen kukumaha ge sebab mirip indungna kumaha emang indungna hideung ieu sarua ieu hideung ieu budak ieu ih cek Zaid tetep bae ieu teh anak aing kajen kukumaha nyamperkeun eta teh si jelema teh ka dinya tanya ku Ki Zaid sia ngaran Khalid aing ulah nyebut aing ieu bapak sia buku anak aing Khalid ngaranna sarua jadi Ki Zaid jeung Ki Umar teh keur masinikeun hiji jelema nu can kanyahoan bebeneran kabeneranana buah bener buah henteu anak Ki Zaid Ki Umar ge buah bener buah henteu kakarak silih aku bae Ki Zaid jeung Ki Umar ka hiji jelema nu ngaran Khalid lantaran ti mimitis boroso teh harita leng banyana ka Cikadek teu pernah neuleuh teu pernah ngurusan tah jadi kakarak dek diselidiki doang ribut Ki Zaid di warung kopi jeung Ki Umar masinikeun eta hiji jelema teu nyaho reng Ki Khalid teh setengah jawara cek Ki Khalid mah datang ka dieu masinikeun aing goblok meureun ieu jelema ieu main buka belati bae tonjok bae set paeh Ki Zaid modar Ki Zaid yes urusan sadis berarti Khalid eta orang pernah di Tanjung Priuk segala eta Khalid waduh orang di Tanjung Priuk mah lain Khalid ieu ngaranna eta teh Jackie hebat eta Khalid ya Allah ya Rabbi atuh kuari mah Ki Zaid teh paeh nah ieu urusan kisosna kumaha ieu Zaid jeung Umar masinikeun seseorang nu dianggap anakna aiprak dibunuh ku nu dipasinikeun teh tah ieu kumaha ieu lamun Zaid silih aku majulan ka Ki Khalid anu samar aiprak baqatalahu ngabunuh majhulan ka Ki majul ahaduh masalah sayyidina ieu mah dibalik mafhum nu tadi mah balikan deui ku ari harua kuarel keneh kitu-kitu keneh bakal nama Zaid jeung Ki Umar teh masinikeun ieu hiji jelema cek Zaid anak aing cek Ki Umar anak aing nu tadi ieu mah kieu Ki Zaid jeung Ki Umar teh hiji jelema anu ditinggalkeun ku bapana bapana tehcle unggal pengkolan unggal aya pamajikan unggal aya anak kuari Ki Zaid nyoba ka Cisoka barang nyoba ka Cisoka teh tah
Ceki Zaid teh Ceki Zaid Ceki Zaid iya nu nyaba ieu Ceki Umar teh iya Zaid jeung Ki Umar teh eta teh teh nyahuan ka bapa ai prak jol bae Ki Khalid ka Cisoka Ceki Zaid asana ieu bapa aing ieu Ceki Umar puguh mah bapa aing asana ieu mah ieu tah ieu keur dipasinikeun bae masinikeun bapa. Ki Zaid jeung Ki Khalid jeung Ki Umar teh masinikeun jelema nu asing nu can kanyahoan dipasinikeun cek ieu bapa aing sia nyaho bapa sia kos kitu kos kumaha cak ma aing begitu aing nanyakeun mah ai abah kula si ka mana abah sia mah ngahiang nu bener ba eta mah ba abah sia bab asa kos kitu yang pagaweanana nya mah bejana cenah asal kawin boga anak indit kawin boga anak indit ieu diantarana sia tak korban teh eta korban emak tak kula nu korban loba omong lah cek mana ai bentuk abah kos kuat tetep pan kula ka abah mah hayang abah sia mah pendek bedegul potongan nya mah ngan ngomongna bisaan biasa jelema kapincut bae ku abah sia mah sasaha ge emah ge keur ieu dibang meulikeun kongkorong tungtul mah kongkorong man eueuh bisaan biasa tah abah sia mah aduh geus kitu bae teu pagawean abah sia mah ye sifatan-sifatanna ieu cak mah aing kos ieu ceuk Khalid ge puguh ieu abah aing mah rebut tati dinya teh eta kulantaran perebut leuh Ceki Zaid teh ieu jelema teu beres kajian ku kumaha ge ieu urang dibunuh ku Ki Zaid can kajahoan buah abahna buah rai can kanyahoan turunanana ieu teh nu sabenerna mah walau tadaya mun Zaid jeung Ki Umar pasini majulan ka hiji jelema nu sama jelas ngaran Khalid ai prak faqatalahu ahaduhuma dibunuh eta jelema asing ku salah sahijina yane ku Zaid pan ieu can kajahoan ieu kieu maksudna can kajahoan teh lamun memang ngabunuhna henteu aya darah pada kisos lamun memang ieu nu dibunuhna teh ieu teh anak pan teu kudu atau nu dibunuhna ieu bapa nah ieu kan kudu diperhitungkeun tah ieu nu jadi masalah ieu lamun memang ieu anak kumaha kajadianna kan teu kudu lamun memang ieu abah apan eta teh kudu diperhitungkeun heula sedangkan diri masih nikeun majhul bebeja ka mana geus paeh si Khalid si Umar bebeja ge buatik eta teh anak eta teh sarua bae geus paeh indungna buah bapak buah anak encan kanyahoan ieu teh eta ngan dibunuh bae ngan keur dipasinikeun tah jadi jan jelas statusna mun geus jelas mah geus jelas bahwa eta deung-deungeun tinggal hukum kisos bae tapi mun kabeneran tek ieu teh bapana lain deui urusan mun teh ieu anakna lain deui pan urusanana nah ieu lah keur dipasinikeun bahwa eta teh anak atau eta bapa tah ieu asing ieu teh tah lamun kos kieu kudu dikumahakeun ulah waka dikubur si mayit keuna kanyahoan heula statusna lantaran ieu berkelanjutan bakalna. Nah, kuari maneang dukun. Dukun teh lain dukun paranti sia ka dukun hayang usaha maju lain. Ieu mah bahasana dukun tukang taroh, tukang nganyahokeun turunan. Pan jelema teh kanyahoan tina uratna turunan teh. Gade sia, dele ka dieu. Bade. Oh, keong. Oh, pengki. Oh, pacul. Ini kanyahoan teh. Keong, pengki, pacul. Rajungan. Tukang nyakip ieu mah ieu. Ti dia kanyahoan teh. Kanyahoan teh kolot baheula mah. Coba kolot baheula mah kade sia kade. Kade. Waduh pengki. Oh pengki.
pengki maksudnya pengki mah tukang ngawadahan sugih sia cenah ieu Bapak. Sebab nanaon ge di wadahan bae ka pengki mah tai kotok ka pengki teh. Kalau baheula teh bisa jasa. Ya bagi. Ya pacul. Pacul. Mah moal sugih sia. Sok bade nanaon ge dibalangkeun bae ban ku pacul. Itu kalau baheula bisaan. Lah ya gore urat. Ieu keur cerita qoib ye. Teh ka dieu. Ieu ka dieu. Oh, ieu mah panjang lengkah cegan eta lalampahanana ieu mah rada jauh. Coba ya sia. Di lain deui urat-urat teh kajauhan. Di deuleuh heula mayitna di deuleuh. Coba ieu Oli Umar jeung Jaed di deuleuh. Coba suku tak eta ku ahli nama disebut qoib bakal kajahoan teh ulah-ulah naon aya hiji awewe dizinahan ku 10-an Salome berarti satu lobang rame-rame reuneuh ti awewe teh reuneuh borosot ngajuru tak iya teh anak sahapan ku 10-an. Ku 10-an. Iya teh cenah ieu mah anak anu pertama bae. Itu bisa cek lalaki. Nya pertama bating acak-acakan. Bating nu kadua geus lanjut. Teu bisa cek nu kadua teh. Bating nu katilu, bating nu kaopat dan selanjutna ta eta teh hese kos kitu teh. Kudu kumaha teh ieu? Angsongkeun ka qoib. Panggil qoib. Dipanggil qoib di deuleuh si orok teh. Ulah deuleuh irung, ayeuna deuleuh irung mapan loba hiji jelema bapana mancung, anakna pengek. Ulah deuleuh kulitna bapana koneng, anakna leteng. Loba panu kos karari itu teh. Anakna mah hideung, anakna masya Allah mani gumulei luar biasa. Tak ulah nu kos kitu mah, teu meunang. Irungna ceulikna kulitna teu bisa tah mah. Mantak aya hiji sahabat datang ka Kangjeng Nabi ngadakwa bahwa ieu teh anak batur kajen kuku mah. Pan bisa jadi anak batur cak Kangjeng Nabi. Kajen kuku mah ge takur jeung kula. Pan bisa teu akur. Kula mah putih tu putih kok anak jadi hideung. Parati ya main pamajikan. Eulah cek Kangjeng Nabi gade. Mana boga onta? Boga. Osok anakan onta maneh. Osok. Warna naon onta maneh? Kulau. Anakna kos kumaha? Macem-macem. Macem-macem anu beureum, anu hideung, anu kulau. Eta onta ge kulitna beda-beda atuh anak sia ge sarua. Jijaheunya atuh. Urusan kulit mah teu bisa tah. Kangjeng Nabi mah jago jasa ka onta beres geus. Beres ku onta doang geus atuh. Ulah sok teu teu aku bae. Lamun urang ngakurkeun kulit bila mana borosot anak urang lah putih, pas anak urang hideung. Asana pamajikan teu beres. Atuh acak-acakan kabeh. Wah, rumah tangga moal beres. Jadi aku yang lain anak aing kunaon jore. Atuh sia meureun keur ieu nyieunna poek. Tah, lain eta qoib ngaranna. Di Arab mah deuleuh ramona, deuleuh uratna, deuleuh ramo suku, deuleuh uratna. Urang mah moal ngarti, tapi jelema ahli mah bakal ngarti. Deuleuh sukuna, deuleuh soba suku nu 10-an saban. Ieu jeung ieu akur. Moal salah kajen kuku mah ge. Tah ieu anu nyangkrung diperanakan teh ieu akukeun ka dinya. Kajen teuing kekeseran teu bisa. Eta anakna qoib teh baheula kuari bisa kuari dicocokeun antara qoib jeung ilmu kedokteran. Setelah diakukeun bahwa ieu teh anu dibunuh, nu dibunuh teh coba apakah memang ieu teh nganasabna kaki Umar kanu teu ngabunuh? Apakah nganasabna ieu kaki Zaid kanu ngabunuh?
tak eta teh encan sameme dikanyahokeun kesamaan darah maka dikanyahokeun heula ku qaib urat-uratna bainal haqahul qaibu bil ahwarik tasa maka lamun ngakurkeun ieu qaib tukang taroh teh kanu ngabunuh bil ahwar ye diilhakeun kanu hiji deui atuh iktaso ternyata begitu diselidik horenganan inu dibunuh teh teu akur jeung kaayaan nu ngabunuh akurna teh jeung Ki Umar nu ngabunuhna mah Ki Zaid horenganan teu akur eueuh darah berarti ku ayana sakitu ieu bisa dikisos sebab berarti deungeun-deungeun tapi wa illa fala lamun diakurkeun ternyata aya darah horeng ieu teh memang bapana misal ta eta teh fala teu kudu kisos tanu mantap ke memeh kanyahoan mah ieu aya darah atawa eueuh ulah waka dikubur heulanan teangan heula qaib mun baheula mah kuari mah pisum coba tuh lantaran samar nyana masinikeun ieu abah atau masinikeun ieu anak nah kuari dipasinikeun teh ieu teh kenyataan apa lain sebab mun aya darah berarti kan teu kudu kisos lamun teu aya darah ya kisos lantaran majhul mah teu bisa dihukuman majhul mah cek Kangjeng Nabi idra'u al-hududa bisubuhat jauhkeun ku maneh tolak ku maneh had bisubuhat kalawan subhat encan kanyahoan mah ulah waka diihad nu mantak dicokot tina ucapan Kangjeng Nabi idra'u al-hududa bisubuhat timbullah qaedah usul fikih atau qaedah fikih anu bahasana taskutul hudud bisubuhat gugurhan ku ayana subhat teh encan kanyahoan aya darah apa henteu na ieu teh ulah waka dihukuman heulanan tahan bae pembunuhna heulanan besi geus kanyahoan diteliti penelitianna ieu membutuhkan mungkin seminggu mungkin 10 hari misalna lantaran leuwih hebat baheula sebenarnya manaliti tibatan kuari ai baheula mah asal geus tak geus jadi tapi kuari mah kan ieulah itulah hukum kuari makin teu jelas kuari mah makin pualalin terjelemana makin bodoh ngahukumanana ieu kuari coba ge lamun urang meneliti di Indonesia aya jelema korupsi cuman 100-200 juta dihukuman 3 tahun aya jelema korupsi teh 1 miliar 2 miliar dihukuman anangan 5 bulan aya nu korupsi 1 triliun teu kahukuman dek di mana coba ta otak Indonesia urang ngadenge sekian T sekian M biasa-biasa bae damang-damang bae teu pernah kadenge ku urang jelema aya nu ditahan eueuh sidang beres bae henteu dihukuman tapi dihandap mah anu korupsi 100 nu korupsi 200 gedena 500 panjang lalakona ieu deuk kumaha ieu di Indonesia teh kos kitu tah alhamdulillah ya rabbil alhamdulillah berarti innalillahi wa inna ilaihi berarti itu beres di Indonesia ya aing ngadenge ti sungut sia ieu sebenarnya tuh beres tak kadenge tak ku jaksa ku hakim jeung ku pemerintah kos kitu terbentuk negara urang sekedar mengetahui bahwa di negara urang seperti etalah urang sadar bahwa di Indonesia hukum teh kos kitu. Wallahu alam ke di hareupeun Gusti Allah penyelesaianna kumaha meureun wallahu alam ketungguan moal karebel deui hakim nu geus umur 50 tahun tah kamangis malaikat zabani geus kieu ieu biang keladina ieu
Masya Allah, begitulah taskutul hudud bisubuhat, gugur had kuayana subhat, keliru encan jelas, dan jelas ieu teh apa aya turunan, apa henteu aya, apa aya darah, apa henteu aya. Sebab salah sahijina ieu teh bapa kajen kukumaha. Salah sahijina ieu anak, salah sahijina bapa kajen kukumaha ge. Nah eta lah kucan jelas kitu, maka kudu dijelaskeun heula. Teu meunang main sangka-sangka bae, kudu jelas. Di lembur Ki Holid leungit kotok. Sararial jasa jageuna ieu kotok leungit, sabaraha lid leungitna sakandang. Wih, oh mah. Sakandang lid teu, eusina sabaraha? 2. Aisyah ngomong ulah sok sakandang atuh 2 bae. Atuh ai kandang nangan 2 mah. Sakandang kan berarti teu salah sia ngan aing teh sia nu salahnya. Bingung aing. Masya Allah, gelede lid, lain gede-gede deui. Itu mah. Geus pohara bae geus. Sagede kumaha sagede embe teh sagede. Sia teh aing jadi nu salah ieu. Kotok sus gede embe. Tak jadi lagi kotok Walid daya. Jol bae Ki Zaid. Make kaos hideung, calana hideung, sepatu hideung, pet hideung, kacamata hideung. Cak Walid ieu pamalinganana ka jadi kumaha ge. Ieu tewak ieu. Pan bisa gitu. Ieu serba hideung. Pamalingan teh sok make serba hideung. Tewak geus ieu pamalinganana. Bawa ke polsek kan itu. Salah. Buat ting make udang-udang pamalinganana. Ya pamalingan kuari mah sarua kiai ge maling keneh bae atuh. Deuh atuh kuari mah kiai maksudna anu berwajah kiai, ai kiai mah maling. Paling ngitah doang nya nama. Tadi akhir zaman mah hese lah. Hese ai baheula mah memang Jawara teh boga ciri khas tersendiri. Asal make pangsi, baju hideung, ieu naon garang-garana samping dikadiekeun, make bae gelang bahar, make lakem. Aju ieu padudanana gede. Enggeus eta teh di mamana ge eta teh Jawara teh. Eta teh Jawara teh kos kitu teh geus lamun aya di pengkolan nya keur kieu beda. Jur kieu wo botong dayut biasa Jawara mah kos kitu. Eta kabeh ge permisi kabeh ser nu boga di dieu. Dianggap jin meureun nya teh. Tah eta teh baheula mah boga ciri khas. Kabeladeuna dikaburkeun loba nu nuturkeun, loba nu nuturkeun, loba nu nuturkeun. Kuari mah Jawara nu asli make piyama, make baju kokoh, make samping atlas, waduh rapih luar biasa. Ngan aya bedana zetik tasbih dikongkorongkeun. Tah eta teh geus kabur kuari mah. Baheula mah mana aya jelema nu daek make pakaian abri mun lain abri. Ditangkep, tapi kuari atuh biasa bae. Mana aja lo nu make pakaian kedokteran, lamun lain dokter atuh kuari mah ambal aya. Mana aja lo mah baheula nu make pakaian mun daek make pakaian polisi, mun lain polisi moal aya atuh kuari mah pake maling. Jelema make setelan polisi, jetop, top. Mana SIM? Enggak ada, Pak. Ah, ini udah saya bawa ke polsek. Sini kuncinya. Dibawa kuncinya teh koreng pamalingan. Masya Allah, pan eta make pakaian polisi eta. Eta sabaraha tak kejadian nu geus model kos kitu tah. Aya nu ngagerebeg teh lu ngagerebeg nu main, pan make pakaian abri. Make pakaian SPM. Oh, sapatuna pokona mah geus make pakaian eta bae. Bluk gua dia. Hah? Wah, bur. Horeng dicokot kunyahana. Daduna dicokot, duitna dicokot, horeng nya mah ngontrak tolol teh coba eta. Ih, ulah sabaraha eta. Masya Allah, iyalah di akhir zaman. Dah, kuari atuh artis pakai jubah, pidato atuh kuari. Nggih acak-acakan ieu kuari mah acak-acakan. Jadi nu lain kiai nyai, nu nyai ngajawara. Atuh geus kitu bae geus nasib urang bae hirup di zaman kos kieu geus. Mah bisa-bisa bae geus pokona. Nu ngahukuman bunga bang baheula sepakat asli kiai mah haram.
anu ngahikeun kredit model kos kitu tah nu beda harga haram atau emang kiai baheula nu hukumanana atuh akur ti Sabang sampai Merauke Mesir internasional haram bae jol bae jelema kikiaian jelema nu henteu masantren sakola ngahukuman geus urusan sakola mah sakola bae udah sok mawa-mawa hukum fikih tah akibatna kos kitu tah acak-acakan iya kiai anu asli milu deui ka dinya ku tolol-tolol teuing aya kiai anu asli tetep teh gide-gide gajan los ku sia deuk dihalal-halalkeun keul aing mah sebab ieu hukum jijieun hukum awas sia di hareupeun Allah kuari eueuh masalah di hareupeun Allah engke sia ngahalalkeun meunang ti mana sia dasarna abdi mah nuturkeun kiai itu kunaon satutur-tuturkeunana pedahnyana hebat jasa udang-udangna emang kiai ku udang-udang gede jasa we udang-udangna sok aya di TV atuh sia kudu nuturkeun aya di televisi tama Yahudi tama gos kitu mah geus pacak cok geus malah ge jabannya giringkeun mah geus giring tah nu dipake kasieun teh kos kitu kiai asli mah teh jatuh aya kitaban mantak ngaharamkeun ge aya kitaban di mana-mana aya nu ngahalalkeun atuh dibuka bae kitab tah baca tah ku sia ketika ceknya atuh ieu mah hese coba jelaskeun atuh lah ka hukuman tang korak sia tampiling we sia tungtung mah kieu ngajawara bae secablakna sungut sia ngahukuman baca tah kitab da ja kiai kabeh ge nu maraca kitab kos kitu satu suara di Fathul Muin kos kitu di Fathul Wahab kos kitu di Iqna kos kitu sia beunang di kitab naon aing mah cenah di majalah leg-leg ku sia majalah heran aing mah hukum nang di majalah atel aing mah ngadengena ge tuh akibat salah jawara ditiru ku ari nu lain jawara niru-niru jawara make pangsi hideung make baju hideung make gelang bahar padudan gede make laken ari itu mah jawara asli mun ngadehem rempag jelema asal hampura ari ieu mah barang ngadehem naon sia dehem gedean aing dehem sia jeung aing jawaban jawara si diledek gelut sia jeung aing cak nu didehem teh ulah gelut teh jawara kos kitu teu lain sini mah lain jawara atuh jawara beda pemajikan ge 7 jawara ya sakalian kana neraka tuh jawara aya jawara salat teu pantes jawara salat atuh teu pantes mah jawara salat itu lain jawara tambah kos kitu mending muludan ka ditu aduh jawara setengah-setengah tambah kos kitu mah guys hese ngaji teh hese lain lalagan tuh bagi-bagian masalah nu kos kitu pan puyeng dipikir kurang itu kumaha itu dibalik aju pemajikan deukeun kunaon ka dibulak-balik wae nyawa ja puyeng dibalik teh mah atuh kitabna paingan puyeng aing dibalik ieu rek masyaallah dena gaya sia geus lah jeung sia bae lah hese kitab mah bukan kita biasa mending bukan sia teh hese kitab teh buatan wali atuh teu senyawa jeung urang ieu teh pan buatan wali ruh wali diaplikasikeun jadi kitab ieu teh ruh wali ieu teh dibaca kunuh teu senyawa jeung wali moal beres kitab baca buatan waliullah aya dibaca kudu beuki jengkol tuh malah lain sakadar beuki juragan jengkol malah mah atuh mal beres sajen hukum nu baroga kitab nu nyieun kitab anti dunia urang mah malah maca kitab jang neangan dunia moal akur kajen ieu teh nyawa wali dikitabkeun ieu nyawa para wali mentek urang diuk aju urang ngadengekeun ieu teh keur nyaritakeun wali keur nyaritakeun mun asli caritaan wali disambungkeun atuh urangna ge langsung tiis rebes atuh ucapan wali tapi lamun urang teu beres ngahartikeun mana beda hate teu senyawa jeung wali hareudang hate ngarasula jeung dina nurani asa lain lain kajian kukumaha ge teu senyawa kitab teh buatan wali ruh wali
diaplikasikan ku hari kana kitab jadi kitab dibacalah ku urang kurang-kurang nama urang teh terlaknat ku kitab lantaran bahasa wali nunya nama geus anti dunia ngaran wali mah anti dunia ai urang maca kitab dan jang neangan dunia cak kitab goblok sia bacaan kitab aing hayang meuli innova sia je pan tuh dilaknat tuh urang sambarangan jeung wali Masya Allah kemana ya walau qatala ahadu akhaini ala bawala wal umamaan balikulin kisosun Zaid jeung Umar teh dua saudara Terletikna di ku bapana ngaran Khalid penca dididik penca ku Ki Khalid ya tampiling ku bapana kurang lempang ini ya terus bengkok gitu mungkin mau beres dididik dok coba tonjok abah mulai kencang pan menang abah sia geus ayaan sakitu ge can dididik eusi sia koy can dipeurehan make kadongdong sia koy ke sia geus dipeurehan abeh naon pa dipeurehan abeh musuh di tukang ge kadeuleu bae kareret bae nah ieu bah make naon campur-campur cabe segala jeung pan begitu bae atuh pokona mah mun teu beunta Wah, barang geus dipeurehan bener-bener Ki Zaid. Masya Allah, kuari geus ngan teu hiber doang eta nya nama permainan. Hebat jasa. Kuari ribut. Zaid jeung Umar teh masinikeun Innova. Jeung masinikeun kitu kontrakan ruko. Dipasirikeun ribut bapana jeung emakna jeung anakna ribut dunia memang gitu harta mah gitu atuh ibu tin teh kapan gara-garana kumaha terbunuh ku anak lantaran ribut Masya Allah ditembak ceger bae eta harta padahal mah masalah teu kudu main tembak nyana geus teu kudu dagang teu kudu usaha geus barali ka ditu ka Jawa dahar nginum datang ka paeh 7 turunan moal beak mal beya karta Soeharto emang kumaha gitu tapi hawa nafsu mah lah sapira masinikeun timor ceger bae emang kos gitulah dunia teu nyaho abah teh saha teu nyaho emak teh saha cuman dirahasiakeun geus ieu ulah dibeja-beja ka batur rahasia bae nya ke lamun ngaji dia atuh bejakeun dirahasia bae kitu ke lamun ngobrol atuh ulah beja rahasia bae orengan dan geus aya 10.000 jelema lain rahasia tah kos kitu mah tah yang pada urang na bae eta sok aya nu ngomong kos kitu tah ulah gandeng pada urang na bae nya nya ngomong deui ulah gandeng pada urang na bae ngomong ulah atuh kabeh pada urang na di bejaan teh eta beungarana barang dipidatokeun teh heuy geus nyaho nang teh ti si eta cenah pada urang tah ku hari Ki Zaid jeung Ki Umar lantaran ieu situasi makin keruh urusan lalala sapira urusan dunia harta teu nyaho renganan jurig numpakan Ki Zaid ngabunuh bapana jager bae bapana kelid nyana mengkap dah gas pokona mah atuh eleh bae bapa eleh tanaga pun ku anak sanajan sehebat-hebatna bapak kajian kumaha ge teu kudu ribut make penca abah jeung anak balap lompat paeh bapak paeh dieu bengek Ki Umar ngabunuh indungna jadi secara berbarengan Zaid ngabunuh bapana Umar ngabunuh indungna hebat tah hirup kos kitu tah ngan anggeus-anggeusan tah kos itu ya Allah naudzubillah min walau qatala ahadu akhaini al abamun ngabunuh salah saiji di antara dua dulur ka bapana Zaid ahad
walahon musa urang di Umar al-Umar ka indung na bareng maan harita keneh eta kumaha tah apa kudu kisos palikullin kisosun saban-saban saurang kudu dikisos Zaid kudu dikisos lantaran ngabunuh bapak nu kudu ngisos adalah keluarga ti indung berarti Ki Umar kudu ngisos Ki Umar teh ngabunuh indungna kudu dikisos ku Ki Zaid ta eta teh Ki Zaid kudu dikisos ku Ki Umar Ki Umar kudu dikisos ku Ki Zaid atuh duanana kakenaan ku kisos paehan duanana ajumayhanana kumaha teu ieu wa yuqaddamu bi qur'atin heulakeun kalawan diundi lantaran status Zaid jeung Ki Umar duanana kudu dibunuh kudu dikisos bareng deui heulakeun undian nu kaluar ti heula Zaid Umar asupkeun ku ari kana gelas atau kana kaleng kocok sadu kaluar ti heula eta nu kudu diheulakeun nu kadua tara Bainik tasobihan lamun memang kakenaan ku kisah ku Qur'an masalah kalau mau bede mau badiron atau ayo geus pokona mah paheula-heula bae diheulan manan heula bali warisin iktasaminhu maka tetap kanu ngawaris bali warisil muktasiminhu maka tetap kawaris anu dikisos teh tadi ti salah sahijina muktas minhuna na iyalah qasul muktasi ngabunuh anu kakenaan ku kisos ilam nuwaris qatilan lamun urang tengah hukuman ngawaris kanu ngabunuh bihakin kalawan hak cek kaul nu dhaif mah henteu ngacek kaul nu mutamad pan teu ngawaris qatil teh kana hak ku ayeuna sakitu maka saurang engke ngawan mun mubadir eta teh lain ku kocok na ieu ngabunuh nu saurang deui wa kadza in qatala murattaban kitu keneh lamun murattab sedengkeun wala zaujiyata henteu aya sifat zauj teu aya sifat laki rabi artina bapa jeung emak teh sanggeus boga anak Zaid jeung Umar pepegatan jadi geus teu aya sifat zaujiyah etalah seperti kos kitu wa ila fa'alasani faqat lamun memang aya keneh sifat zaujiyah memang masih keneh imah tangga fa'alasani faqat dipanjang-panjangnya emang henteu ieu di urang mah teu kalaku ieu mah secara global bae yuk talul jamu wallahu a'lam.